Karitan seorang manusia andungi tahuaya tentua hirup sangsara hayang lumha ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa sadayana para mancawar salam dunya anu mika memet kana dongeng Sunda. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui di acara dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania, tempat ngariungna para mancawar salam dunya. Kumaha daramang pamirsa sadayana, alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi sadayana tetap dipaparinan kesehatan lahir sinareng batin, jembar mana gampil rezeki, lancar sagala rupi urusan oge tebih tina balai, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pamirsa wengi ieu aki tiasa ngadongeng deui neraskeun hanca anu katunda. Lalakon Ndog Wadal episode ayeuna nincak kana episode 28. Kumaha terasan ieu lalakon, urang Bandungan sakedap deui. Ieu dongeng teh rek anak nyalira oge dongengkeun ku aki mugi we katampi kalian kabingahan. Tiasa janten panglipur kalbu pangberah kana manah pangrepeh kana hate nya. Oge sasieun sabenjeurna aya hikmah anu tiasa dicanak dina jejer carios ieu. Pamirsa sadajan aki neraskeun hanca mangga kangge anu nembean manco nembean ngadangukeun ulah asa-asa di subscribe heula nya, ditoyol tombol loncengna supados saya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Akina selang sekar pamirsanya, aduh selang seling kaditu kadieu kumargi agi oge medar dongeng di channel Tepas Sunda oge di Kidagar Officialnya. Masih ngeureuyeun lumaku purwa sareng warisan iblis. Kangge anu palai ngadangukeun dongeng sanes tiasa dikorehan di channel Tepas Sunda tanapi di Kidagar Official. Samakna pamirsa sor bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung bari lempang Rusdi mah teu weleh ngalieukeun bae ka tukang. Kusabab ti mimiti ini tiga durona ge manehna mah boga rarasaan di tukang teh kawas aya anu nuturkeun. Sanajan unggal dilieukan ge teu katempo atawa teu manggihan nanaon. Sawaktu rombongan ronda teh tepi ka sisi lembur belah wetan, pas pisan di palebah pengkolan nu aya ruyuk awi sarta tangkal sawo di kenca katuheuneunana. Bah Omod anu lempang di hareup ngadadak ngaraneg. Senter anu dicekelna nu bieu disurat sorotkeun teh oge ngadadak pareup. Sababaraha kali senter teh diketruk-ketruk ku Bah Omad, sangkan hurung deui maksudna mah. Tapina senter teh teu daek hurung deui. Biasa senter geus kolot sarua jeung nu bogana. Tidak diajak digawe yo. Bah Omod kukulutus. Juragan Barkah Mang Ade sarta Rusdi atuh langsung milu ngarandeg eureun.
Naon bah? Tanya juragan Barkah nu nangtung di satukangeun Bah Omod. Ieu senter ye ngadadak ngadat pareum sorangan sewaktu nyorotan ka tangka sawo. Katena meureun soak bah, cek juragan Barkah deui. Keur urang teh da dipoe heula. Biasana mah da kuat pikeun sapeutingeun bae mah ari tas dipoe teh. Sewaktu nyorot ka tangkal sawo emangna abah teh nyorotan naon bah? Nyorotan buah sawo anu arasak bah? Mang Ade nu beki heureuy milu tumanya ka Bah Omod. Maksudna mah meureun ngaheureuyan sangkan teu keung teuing. Lain sade. Aya anu ngagayawag bieu teh tina pucuk ruyuk awi. Entrepna teh kana tangka sawo. Alon Bah Omod bari ngoprek senterna nu teu daek bae huru. Ngagaya bag. Baling oge kalong meureun bah. Cek Mang Ade bari nangtungna rada mepet ke juragan Barkah. Ya bisa jadi kalong. Ngan wae bodas rupana teh nah aya kalong bodas kitu nya. Walon Bah Omod deui. Kalong bule meureun bah. Rusdi milu nyarita bari bulu punuk nama cara rengkat. Tuluy Rusdi teh pindah nangtungna ka gigireun Mang Ade. Rus, coba ka itu pariksa. Bah Omod nitah ka Rusdi. Abdi bah. Nya, coba pariksa tangka sawonya ka itu. Apanan Rusdi anu nyekel obor teh. Aduh, abdi mah teu wahantun mayunan sepuh teh bah. Abah we atuh. Kumaha dititah kalah malik nitah. Dasar kecingan, borangan. Si Rusdi mah bah. Gatuh baturan ka itu dek. Mang Ade hayo. Rusdi ngareret ka Mang Ade. Direret. Ungeuk. Ayo atuh jeung Amang Rus. Jajar wanteran jeung wanian atuh. Jadi lalaki mah yo. Mau jadi ronda mah Rus. Manya budak ngora epes merah. Ayo, urang bariksa jeung Amang yuk. Cek Mang Ade bari miheulaan ngalengkah. Menang 5 lengkah Mang Rusdi ngarandeg tuluy ngalieu ka tukang sabab Rusdi. Menang 5 lengkah Mang Ade ngarandeg tuluy ngalieu ka tukang sabab Rusdi henteu nuturkeun. Hayu gancang Rus. Oek yo ngatog gancang oboran atuh. Kai itu atuh Rus da duaan iyo. Bah Omod ngajurungkeun. Sanajan hatena mah ngarasa sieun jeung keung. Rusdi kapaksa. Ngalengkahkeun sukuna pikeun marengan Mang Ade. Mang Ade jeung Rusdi ngadeuketan tangkal sawo anu jarakna ukur 5 tumbak di tempat maranehna areureun bieu. Reg saduana ngarandeg. 2 lengkah hareupeun tangkal sawo. Acungkeun sing luhur oborna Rus, cek Mang Ade. Rusdi teu baha obor teh diacungkeun ka luhur. Mang. Itu naon itu deh Mang.
Ceuk Rusdi nyaritana ngadadak arap-ap eueup. Leungeun kencana nunjuk lempeng kana salah sahiji dahan tangkal sawo. Aya naon Rus? Itu tuh di dahan anu luhur mang. Mang Ade nuturkeun arah nu ditunjuk ku Rusdi. Bari molototkeun panonna sangkan leuwih sidik. Kacaangan ku cahaya obor anu rada remeng-remeng dina dahan tangkal sawo anu rada luhur katempo ku Mang Ade jeung Rusdi. Didinya aya hiji jirim keur diuk ucang angge dina eta dahan. Beungeut nama katempo jelas ku sabab jauh jarakna, tapi buukna katempo panjang ngarumbay bae jeung semu awut-awutan. Eta jirim make papakean panjang bodas kawas daster warna bodas. Aduh, boa Rus, cek Mang Ade bari ngalengkah mundur. Keur kitu, ngadadak eta makhluk teh kadenge nyikikik seuri. Juring. Mang Ade ngagorowok langsung bae malikeun badana berengbang lumpat sakuat tenaga. Kundi berengbang Rusdi oge gancang lumpat nuturkeun Mang Ade. Mang Ade jeung Rusdi anu rek terus lumpat ka arah lembur, harita langsung dicegat sarta ditewak ku Bah Omod jeung Juragan Barka. Kunaon ieu teh kalah lalumpatan? Aya naon ieu teh? Tanya Bah Omod ka Mang Ade bari nyekel pageuh pigeulang jeung bepeuteyan Mang Ade. Ai bujur jurig Bah. Sieun Bah. Gila. Walan Mang Ade bari bibiri gidigan. Aya jurig naon sade? Mang Ade teu ngawalon bahamna kalakas calawak napasna katempo renghap ranjug panonna buncelik. Rusdi, anjeun teh nempo naon Rus? Juragan Barka harita tumanya beri ngoyag-ngoyagkeun tak-tak Rusdi anu kalahka ngahulang beri beungeutna pias kawas anu teungar kalaungeun. Jawab Rus, aya naon nempo naon? Kuku. Kuku naon Rus, kuku maung Kuku naon nu jelas nyarita. Rusdi gogodeg. Kunti. Naon? Gedengan daya kunti. Wira aku. Asana salila ieu. Di lembur urang teh teu pernah kabejakeun aya kunti. Atawa aya jurig nu ngaganggu batur atawa ronda. Di mana nempo kuntina Rus? Omod anu tumanya. Di itu tuh Bah dina daan tangkal sawo belah luhurna Bah. Walan Rusdi bari ngayak-yak. Ayeuna murang pariksa deui jeung Abah. Cek Bah Omod anu memang kawentar wanian. Aduh, ampun Bah, sieun Bah, Ngaceuna naon? Ari sieun mah, ayo ganah, urang balik sakuduaan. Dia gen oborna Rus,
Juragan Barka menta obor anu dicekel ku Rusti. Obor ayeuna mah dicekelan ku Juragan Barka. Bahomot jeung Juragan Barka harita leumpang nuju kana tangkal sawo. Ditinggalkeun dina kayan poe kitu mah Rusti jeung Mang Ade kalah katambah sieun, tambah keung. Atuh antukna mah saduana ge tingkat tayap. Laleumpang nuturkeun ka Bah Omot jeung Juragan Barka. Sawaktu tepi ka hareupeun tangkal sawo anu batangna sagede beuteung munding. Bah Omot ngarandeg sirahna tanggah nitenan kana dahan-dahan tangkal sawo anu aya di luhur. Coba cangan ka luhur gan, ceuk Bah Omot ke Juragan Barka. Juragan Barka gancang ngacungkeun obor ka luhur. Bari sarua tanggah nitenan dahan-dahan tangkal sawo. Wah, jadi nganaweuna naon ya wah, ceuk Juragan Barka. Mang Ade, Rusti, mana jurigna geuningan dina tangkal sawo teh weuna naon? Rusti jeung Mang Ade maju ngadeuketan ka Juragan Barka. Cambodo, weuna naon? Aya ge buah sawo we anu masih parendil keneh. Ceuk Juragan Barka deui. Rusdi jeung Mang Ade ngawanikeun maneh lalaunan tanggah. Nah tadi mah aya di belah ditutuh gan, ceuk Rusdi nunjuk kana dahan tangkal sawo di belah luhur. Wah, buktina eueuh Rus ning. Duh sumpah gan abdi mah moal ngabobohokeun naon abdi lalumpatan. Tapi ka haruha hareho. Da tadi mah aya di dinya. Ucang-ucangan tuluy nyikikik seuri. Sorana meuni mataku kurayeun gan. Tadi mah amang ge ningali memang aya gan, ceuk Mang Ade. Sieun meureun didatangan ku kuring mah, ceuk Juragan Barka nyaritana suaban. Paling ge farasan hungkul. Cecempoan berbawa hate anu ringgrang jeung sieun. Bah Omot anu harita nyarita. Geus lah hayu. Urang tuluykeun ngarondana. Karak ge nu opatan malikeun badana ngadadak seor gelebug. Seor gelebug angin niup mani tarik pisan korosak. Dangdaunan ding korosak komo sora daun awi mah anu pagesek. Cungungung ngadadak anjing kadenge babaung mani melewung jeung patembalan. Atuh kaopat ronda teh ngarenja greuwas. Bah Omot mah langsung curing hak beri culang cileung. Manehna langsung bae kunyam-kunyam jajampean ngarapal jampe panyinglar jurig sigana mah. Rep angin ngadadak leler deui, sora anjing mabaung oge eureun. Tapi gantina kadenge sora seuri anu nyikikik panjang mani kukurayeun. Atuh kabeh ngagebeg. Tuluy kabeh neuteup ka arah dapuran awi anu aya di peuntaseun tangkal sawo sabab ti dinya arah datangna sora nu seuri. Dina salah sahiji batang awi anu tungtungna melengkung. Katempo diuk ucang-ucangan. Hiji jirim make papakean bodas panjang bukna panjang sabitis rada awut-awutan. Itu tuh kun dina bah
Rusdi langsung nunjuk kana tanggal awi anu didiukan ku jirim pikasieun eta. Tenang, tenang. Ulah lumpat bisi cilaka cek Bah Omod. Nyaram lumpat kanu lain. Sabab bisi ti kudawat atawa ti tajong ke bisa labuh nengar batu. Pibahayaeun bisa cilaka. Sora seuri teureun-eureun matak ngagentarkeun kana hate para ronda. Eureun seuri gaya bag bae eta makhluk teh gaya bag kalayang cileug. Ngadadak turun nangtung pas pisan genep lengkah di hareupeun kaopat ronda. Katempo sukuna eta makhluk teh teu napak kana taneuh, ngalayang aya kana 2 jengkalna di saluhureun taneuh. Cikiki kuntilanak anu tayalian nyicentring kumincir teh nyigikik seuri deui. Bah Omod anu memang wanian, lainna mundur tapi maju salengkah. Jurig nyingkir si setan nyingkah. Siluman pada birat silumun pada burut. Kaum jin paburisat kaula trah buyut sarengseng turunan Nyai Pohati. Ulah jahat, ulah jahil, ulah ganggu sing ganggu kaobong geni sing jahat keurug jagat. Ningkah bubar, fuah. Bah Omod nerolang maca jangjawokan panginglar bangsa siluman. Warisan meureun ti kolotna. Bari tuluy niup sababaraha kali ka arah si kuntilanak. Tapi sigana bae jangjawokan Bah Omod teu metu, teu mati. Teuing geus camal, teuing memang elmuna nyicentring kumincir anu memang leuwih luhur. Buktina bae taya pangaruh naon-naon pikeun kuntilanak. Nyicentring kumincir kalaka nyikikik seuri deui. Tuluy ngadadak ngalayang ngadeuketan ka Bah Gawok. Pelesat wut ngadadak kuntilanak teh hiber nyamar ka Bah Omod. 2 cakarna anu kuku-kukuna rangwas panjang berijeng sadeukeut ngababad ka arah beheungna Bah Omod. Untungna bae Bah Omod teu cileureun, gancang manehna dongko tuluy ngagerentel ka belah kenca. Seret bae Bah Omod mesat bedaugna. Seseukeut bedaug katempo ngagurilap katojo cahaya tina obor. Bah Omod gunyam-gunyam mapatkeun jampe tuluy bedaug teh ditiup 3 kali. Nyi Kunti ngalayang di luhur barijeng nyikikik seuri teureun-eureun. Mangade jeung Rusdi ngayak-yak pangku-ungku duaan. Sedangkeun Juragan Barka nempo Kuntina bungkelkan kitu mah bulu pundukna daek teu daek, cangkat kabeh. Turna nyorok cod, kesang tiis nyorolok masihan awakna. Gan, urang lumpat bae yugan, cek Mang Ade ka Juragan Barka. Heula karunya Bah Omod namun ditinggalkeun sosoranganan ih. Kalau Juragan Barka nu masih pageuh nyakelan obor. Nyi Kunti harita hiber Nyi Roro turun nyamar deui ka arah Bah Omod bari 2 cakarna teh ngarah kana sirahna Bah Omod. Syak, sul, hu. Bah Omod rikat ngagiwar ke belah kenca bari langsung nigaskeun bedaugna ngarah kana 2 leungeunna kuntilanak. Hiu, bret. Pluk, 2 leungeun Kunti buntung kasabat ku bedaugna Bah Omod. Tapi na eueuh getih anu muncrat atawa nyembur tina tatuna bedaug teh kawas nyabet dahan tangkal bae.
Kunti mumbul deui ka luhur. Leungeunna nu buntung kutung semet siku teh diarahkeun kana potongan dua leungeunna nu tinggal loler dina taneuh. Blesat, blesat. Dua potongan leungeun teh ting balelesat ka luhur trep-trep. Eta dua leungeun teh numbu deui, nyambung deui jeung leungeunna kuntilanak. Saudara mani ngirung kitu terus. Nyamang duh, kumaha atuh ieu teh duh. Nyahayang ki, nyahayang ngising deui deh. Ade jeung Rusdi beuki kokompodan bujurna. Ngadenge sorana kuntilanak anu kawas kitu. Nyai centring kumincir si kuntilanak anak buahna Dewi Makarawati. Nya penting harita ngajalankeun tugasna. Kusabab para ronda teh rek mariksa ka sisi lembur belah wetan anu deukeut ka arah saungna Mang Kosim. Harita kuntilanak teh ngeblesat ka arah Bah Omod anu geus masang kuda-kuda sayaga pikeun narima serangana si kuntilanak. Tapina dina kayan kitu ngadadak ngolebat bayangan sejen anu datang ka eta patempatan, kolebat celeg. Didinya geus nangtung saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek bobokos sedangkeun leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heup Nyai Kunti. Heup heula ieu ulah kamalinaan, ieu da ibi ge hayang dagang heula. Waktosna ge tos samporet tos seep ieu. Wayahna bagian ibi ieu ngider. Sok bah ieu. Ieu sian heula ku awug ka beuki abah teh amis raos kareut matak dedieun. Ieu Nyi Kunti bisi palai nyobian kuku rau teh tah aya. Sok jarajan heula ieu abah eta juragan oge Mang Ade jeung Jang Rusdi sok geura meh aya tanagaan deui ieu. Pohara. Pemirsa poharanya deuh. Kuno rojolna Bisarwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalampahana Mang Kosim saparak kancannya. Dina lalakon lumaku wae. Dina lalakon endog wadal episode tapi bagian anu ka sabaraha ieu teh? Miarsa ka-28 nya. Atur nuhun parantos satya manco satya ngadengkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran aki atuh ku kituna nya sakedap mah urang ngabsen sakolebat we pamiarsanya aya sawe nu tos hadir di bagian kamari aya Kang Wawan oge Ruru ti Garut, Bagus Setiawan di Jatihandap, Teh Ati ti Karawang, Tester Adelaide, Teteh Titi Amelia Cibiru, Kang Ula Puspitasari Purwakarta, Mamah Azizah ti Saat Purwakarta, Teteh Nina Marlina, Kang Ade Sukarna ti Bandungna, Kang Prabu Arjuna Teanya Banjar, Kang Agus Sumantri ti Garut, Teh Suliani ti Cianjur, Teh Lina Imut ti Bandungna, Teh Intan Ramadhani ti Garut, Teteh Tami Malihah Ciamis, Teh Azora Ciamis saminya, Kang Asep Suherman ti Bekasi, Jawara Kopi Sakti ti Palihan, Kang Setia Budi, Teh Yulina Belia oge Kang Etobri Pasuruan, Kang Henen Philip Cibiru ka UJ Solmed oge Siti Rohmah nya Godeg Menyala oge Nina Marlina, Kang Rasim Hajim Ucu Tosin, Makna oge Kang Diabil, Kang Amin Aminuddin, Kang Dede Sulaiman, Kang Unar Sunaria nya. Hatur nuhun pamiarsa sadayana, hapunten bilih aya nu teu kasebat kumargi samporet waktosna, tapi ku kituna teu ngirangan kana hormat akinya pamiarsa sadayana oge para mancower salam dunya komo nutos dedel pidoa ka aki atuh nya. Hatur nuhun pisan tos ngarojong salami ieu. Mugi sadayana mugi aya dina kajembaran, aya dina karahayuan, berkah salamet sadayana, amin ya robbal alamin.
Pamirsa sadayana salam baktos oge kanu sadayana tos hadirnya sakitu heula panginten padaran dongeng nu guadalna dina episode ke-28 wengi ieu. Akina panginten amit mungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.